insyaallah kula nawaituan urang dek ngabangun tempat ziarah makbaroh kasepuhan sehubungan kejeung geus teu muatna anu ziarah mun keur kabeneran rame ieu urang dibangun tah coba Haji Pendi girohna kaluar henteu paling ge cenah mau cau doang laju cau ge nang maling deh eta teh tuh iya urang teh Gusti nu agung masyaallah ngalamun bekula teh ngalamun atuh ngalamun meunang ieu bebas ngalamun mah ngalamun tapi ngalamunna di makbaroh teh bebeja we ka abah sepuh bah ieu jang ngalebaran hese ieu teh kajang jadi bangun ge ieu sakieu-kieuna mah percuma bebeja tah ka abah sepuh teh ya mun boga duit mah ieu dibeli ka belah dieu seuna lega teh tu ngalamun ieu tah menang sabab poet hasil ngalamun teh peuting-peuting aya aki-aki mere duit tah peuting-peuting eta teh anu mere duit teh masyaallah eta mahi tajang eta coba lamun datangna ka Haji Pendi pasti dipake karangda eta teh tuh wajar normal deh adeungeus we kita iya kan kos gitu oh masya Allah mantakan geus lamun teu boga duit ngalamun be di kuburan ai praktek balik aredan iya Gusti masya Allah geus berarti kareta teh lahan mah atuh geus aya nu meuli geus aya nu meulikeun cek paribasa walaupun mere duitna ka kula teh ieu baheulana lahan eta boga abah sepuh baheulana bahkan Abah Romli pertama nyieun pasantrenna di dinya di lokasi eta teh laju maot balik Abah kabeli ka dieu deui teh taku Abah sepuh dibikeun lah lahan eta ka alo ka anak adi Abah sepuh dibikeun beta sia di dinya nyieun imah terus be teh ieu ku hari teh ya kamilikan di Abah sepuhna geus ngomong engke ge eta bakal balik deui ieu teh bener bae dibelina ku Abah berarti tah mah aki-aki teu boga ceng geus be lewat kula atuh geus ku kula ge diwakafkeun deui jang Abah sepuh deui berarti kan mantakan dibelilah teh diwakafkeun deui tuh abeh ulah eta kaselangku jalan almagpula bauci baheula geus ngomong sabar kali lamun sarua bauci ge ngalamun sarua bah lamun ieu kamilikan urang hijikeun ka jalan ka dieu teh be teh ngalamun ngan eta ngalamunna almagpula datang ka kula berarti kana nasibkeun kula mah tah ngalamun ieu jadi geus pada dasarna doa almagpurlah keneh iya kan luar biasa orang tinggal urang teh nawaituan nareuleu we nareuleu ngadoakeun datang gadinya ngadoa atawa ngalamun tuh Gusti jaya baheula Abah uji ge di dieu ngalamun kula ge di dieu ngalamun mantap kula ge teu ngalamun be di dieu waduh Gusti hutang kula loba jasa Gusti tek becak malaikat bongan sia ya Allah ya Rob Gusti agung masya Allah tah ieulah mantakan orang mudah-mudahan be urang dibere kokoh iman jadi mumpung kukula dibuka ieu mah dek nempelkeun be semen sasak mah oh lah ya mandek pasir be sapangki atuh teu naon lah ieu mah atuh dek mere duit be 1000 jayana ge 1000 eueuh masalah ieu mah nu penting urang mah hayu be urang geus anggeus mah hese nempelkeun sakitu doang kos kuari boga duit hayang nempelkeun di menara hese kuari boga duit hayang nempelkeun di masjid kasepuhan hese jageus anggeus tah ieu ge kan lamun makbaroh eta geus anggeus hayang boga duit hese cak Haji Pendi emang teu daek boga-boga duit ieu tah
Masya Allah jadi teu ngalamun sakitu doa. Bisitaran datanya isu ujung naon sih yuk kan loba nu kitu teh ke insyaallah kaula geus ngomong ka Bapak Bupati Kabupaten Tangerang bahwa ieu peta jalan bakalna supaya karobah karena ieu jalan dileungitkeun deuk asup ka jalur Makbaroh sebagian asup ke halaman masjid geus nyieun leju teh tembusan beli ditu teh cakula ka ieu ka bupati lantaran 3 bulan deui ieu kahaul mun teu anggeus kurang sakti berarti jadi bupatina jalan cak bupati teh ya terus sakti rasa kitu teh kudu 3 bulan tah mah itu orang delekan bela mun 3 bulan teh anggeus teu sakti jadi bupati Masya Allah artinya orang mah itu ya itu mah jalan lain bangunan jalan mah karena urusana kejeng pemerintah orang boga duit gue hese yang jalan mahnya kayelah orang mah Makbaroh mah urang baik